Ilu acara makan-makan di Yasmin Bogor bareng guru-guru SDN Gobang 03. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah jadi poe ayeuna teh urang arek ka tempat makan. Lokasina teh di Yasmin Bogor. Terus ieu teh urang geus nyampe ka tempatna, tapi lumayan jauh jarakna ti imah teh. Saenggeus datang teh urang langsung ka luhur karena emang geus teu kawawa we nya. Aus pisan euy. Geus hayang geura diuk istirahat bari nginum es. Oke lanjut, selang beberapa menit, makanan jeung minuman teh langsung disiapkeun. Pokona mah auto langsung daraang we ieu mah nya, karena beuteung urang ge cacingna geus gareuleut wae ampun dah. Nah ieu teh urang dahar geus beres, tapi sebagian nu lainna masih keneh dalahar. Sumpah ini banyak banget makanannya, terus enak-enak juga. Urang sorangan oge meuni sampai ka seubehan atau ka mangkaraan. Pokona mah seubeuh beuteung mah ngaharenen weh. Tempo naon tuh celenga-celenge we seubeuh beuteung mah. Beungeut na teh siga teu boga beban pikiran. Nah ieu teh acara telaktiran guru yang kemarin diangkat jadi pegawai negeri. Lamun teu salah mah aya opatan nu diangkat pegawai negeri kamari teh. Nyaeta Pak Tedi, Bu Neng, Pak Maman, sama Pak Edi. Nah jadi maranehna teh papatungan jeung ngayakeun acara telaktiran makan-makan gitu loh guys. Terus urang teh sakalian ilu karena diajak. Ari teu diajak mah hendak naon ilunya ngadon ngisinin. Nah ieu teh makan-makan geus beres, henteu lila-lila langsung pada turun karena cenah mah arek foto-foto dulu di depan. Anu jadi fotografer na teh urang sekaligus kameramen weh ieu mah nya. Nah mungkin sakitu heula videona. Oke bye bye, see you next vlog.